Ngarakit lomari baju besi di baturan ku bebenyi. Tuluy diajak ulin ngojay ku tatangga. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah berhari-hari pabalatak ieu bahan pilomarieun teh. Da moal hade hayo wae di pelongan hungkul mah. Nyeta atuh da karek di pelong hungkul ge. Manikot lieur jejedudan sirah teh. Tah ieu uji coba karek nyeun lacina sabelah. Ayeuna urang nyeun sabelah deui ieu. Barikot lieur sia besti hayang jadi ngabentuk kitu teh. Kudu apik jeung taliti dina masangna. Kurang-kurang namah besti nguji kasabaran pisan. Lamun aya nu salah we hiji. Moal nyambung ka dituna teh moal balik. Kudu jeli dina masangkeun kenca jeung katuhu. Kudu apik dina nerapkeun luhur jeung hanap. Da ieu oge atuh bisa nepikeun ka ngabentuk teh. Nyorang heula pahili jeung tibalik. Bongkar pasang jadi we ngabentuk. Alhamdulillah ning ieu karek beres lacina hungkul. Lanjut we ning ieu urang pinahkeun barang-barang anu ngahalanganana. Kusabab posisi lomarina urang di dieu ieu. Urang renengkeun jeung lomari kai nu ieu. Untung we aya asisten ning ieu duaan. Jadi henteu kot gugurawilan teuing ku sorangan. Tah ieu urang masangkeun heula rang ka hareup. Bari pahili ieu teh besti masangkeun teh. Anu kuduna cicing di kenca kalah di katuhu. Kitu oge sabalik. Atuh tungtung nama dilaan deui baudna teh. Wayahna we kudu sabar da kieu prosesna. Lamun teu sabar mah moal jadi nangtung lomarina. Ulah sieun salah. Sabab suatu kasalahan henteu salilana negatif. Justru tina kasalahan eta urang bisa apal mana anu bener. Pokona mah harus tetap semangat we lah dina suatu proses apapun itu. Ulah sieun salah, ulah sieun gagal. Justru tina kesalahan jeung kegagalan eta jadikeun pelajaran untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan. Tuh teu karasa besti bari ngocoblak teh. Geus masang sisina we tuh. Teuing tah ieu ge teuing bener teuing salah masangkeun teh. Sok engke kapanggih anu salahna teh. Lamun pas erek ngabaud si liangna pongpet sabelah. Tah eta berarti lain pasanganana. Wajib diganti atawa dihilikeun. Da ieu oge proses teh tidak semulus apa yang terlihat di kamera. Digunta, diganti, digular, digilir. Ngan pedah disumputkeun we anu gagal nama. Biarlah kalian melihat yang baik-baiknya saja. Tah dinding belakang dan samping geus beres. Tuluy we urang hijikeun jeung bagian hareup. Singkat cerita bagian samping jeung hareup geus ngahiji. Tuluy we aya nama urang masangkeun bagian luhur. Ulantaran hararese masangkeunna. Tah ieu si bunit bari nerekel kana tangga ngarah jangkung. Bari araringis ieu teh aingna. Sieun ti kosewad tuluy we ngagorolong ka ditu tuh. Atuh da hese ning ieu lamun teu bari naek mah. Kalah cangkeuleungeun acung-acungan. Tah ieu si bunit anu nyekelan, si pangais anu ngabaudan. Ari pek teh cangkeul kelek cenah besti. Kela sakedeung deui tahan heula. Tah belah dieu hiji deui sok. Geus teu kuat cenah besti cangkeul. Siap atuh ka dieu urang sakali ewang sok. Ari pek teh salah sia besti. Pahili lain kieu posisina teh. Da geus teu kuat cangkeul kelek ieu teh. Geus lah isuk deui we tuluykeun. Kabeneran si tatangga teh ngajak ulin cenah urang ngojay. Kela atuh ieu. Samemeh ngojaynya anteh urang latihan heula ngojay bobohongan. 1 2 3. Keur ngawadahan sangu torojol we si tatangga nyampeun. Tuh kot murudul jeung rombonganana. Samemeh indit urang selfie heula.